Pan siang aing blon. Itu. Emang sia mah belon jing. Geus nyaho kacamata di tarang. Nanyakeun ka aing. Oke. Terus nah afternoon ya. Yuk. Keinginan ayo ya. Terus mah samperan bae ka imahna sugan ayo dan geus nyaho imahna. Panas amat ieu nya. Sugan be ulah kapanggih jelema nu kamari deui lah teu jelas. Rehe amat ieu nya. Kemari mah rame. Tah ieu ya imahna sama kita sugan aya lah. Assalamualaikum. Kok awan nu nyautnya? Apa teh indihna can balik? Apa ke kos ke kamari bae gitu nya? Sugan bae di ditu. Kan cenah cak budak sok ka ditu teh Indri. Nah, cobalah ke ditu lah. Masa bolak-balik ke ditu bae? Oh bae. Teh Indri. Aduh, aing pusing amat ini dengan pegawaian kemana deui ieu. Duh, puyeng aing. Kadi tu aing geus neangan bae dia. Duh, aing puyeng amat dia. Banyak. Neng Indri balik cenihnya. Karasa poe geus kangen aing. Apa yang ka imahna bae kitu nya? Woi, es bae gawe nangis beurang kieu. Si deui. Naon meureun? Males amat jadi jelema mending minta kartu beureum ka pangeran. Eta sia main kartu beureum bae. Naon kitu aing? Aisyah kunaon jing gelisah amat di dieu sorangan. Aing yo hayang neangan pegawaian rese aing bingung. Mangsih geus nyaran pegawaian ka mana bae? Atuh aing geus neangan pegawaian ka Cikande, ka Blora,ja, Cisoka. Nu nerima aing puyeng aing mah. Kemari aing nawaran gawe ka aing. Nyogok. Gede tuh nyogokna. Atuh gede lah. Sia mah. Engko mah aing teu boga duit. Deui, jeung beli kopi bae ge rese. Deui sih boga duit teu beli kopi ge. Ih, sia mah malak bae jelemana. Ngopi aing. Aneh mah. Dibari dia urang bari ngobrol bari ngopi. Ngeunahna. Pake duit heula. Mananya? Diklat di mananya? Gua aing teu boga duit cing sih. Atuh geus teu boga duit mah ulah hayang sok ngopi. Tapi yang ngopi. Wih, Naon? si itu dulu naon dulu. Aroy-aroy. Ih, Kan ora gitu. ih, balokon meseo puy. Jangan naonnya. Aisyah jangan naon euy. Kakas aing. Kakas nu mana? Ih. Nyamun, Jangan naon sih. Nyau. Semua anjing mah. Jangan naon. Cemata. Ih, kumaha jeung tadi nama kira di mana? Mananya? Sia, nelemak kacamata aing tuh. Balon. Aisyah jangan naon sih lieur amat. Kacamata aing. Leungitna di mana? Gitu tuh.
Nundun di mana sih ya? Di sarang. Jasta ieu kacamata aing jebroon siama. Ih, aing. Ayo. Yakin ka aing geus nyaho kacamata di sia-sia anu beloon tah. Baturnya mah bloon kadoang sia bloon. Pan siang ngaran aing bloon. Itu. Emang sia mah beloon jing. Geus nyaho kacamata di tarang. Nanyakeun ka aing. Ayo nya teh ini kan lagi saung. Bising kapan budak haleuleum deui doang kamari. Eta di saung rame. Coba lihat. Tuh kada lu jelas aya teh Indri nya di dinya. Lah, samperan belah cenah naon? Geus lah gara randeng udah nying sia mah teu bener. Sia Ujang. Ih, ieu mah nu kamari. Cuma barang bagus lo kemari rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng aya naon ka di deui? Ieu anak neangan teh Indri aya ka dieu eueuh. Eueuh neng ka dieu. Neng, dikulah diuk, diuk. Lah, nek naon nawaran dieu kurang ka dieu ge neangan teh Indri. Atuh Neng bising cara rapeh yang diungan terus lumpangan. Jadi diuk Neng, jadi. Oh neng diukula tadinya. Diuk didinya mah. Pangku ya pangeran itu. Geus ka mana Can? Terus aya di mana? Enggeus jaa tadi enggeus assalamualaikum nu nyaut. Atuh lah neng usah saha salakina ge di dieu. Oh iya salakina. Emang teh Indri geus nikah kitu. Kok urang teu nyaho? Si Ujang mah halu Neng, halu lah didenge. Geus ayo ku anter ka mana yuk. Misalnya neng, ayo jeung pangeran deh, ulin ayo. Geus aing bae. Ayo jeung urang deh, ulin. Bae. Geus ulah ribut aman hayang nganterkeun Neng. Aya syaratna. Saha nu bisa bawa kembang nu bagus eta nu nganterkeun urang. Tapi ulah kebel-kebelnya aman kebel angus. Siap. Aina. Ih neng eta beneran budak di tanahan kembang. Lah, sebenarnya mah bohongan, Atuh lagi kumaha cing eta budak di tanahan kembang be. Hayu atuh anterkeun ke imah teh Indri sugan be. Teh Indri geus datang. Oh, hong sih ayo. Aju budak mayu. Geus lah. Ayo ge. Aing kembang naon ya jadi kembang naon gitu. Wah, aing geus meunang ieu kembangna ieu. Pasti aing nu nganterkeun si cantik. Cantik, tunggu aku ya. Aduh, aing nyeri amat. Aduh. Geus teu naon lah demi si cantik mah aing rela jatuh-jatuhan ge. Aduh, aing mendak-mendak liur. Tah, sia aing mendak yeuh. Tadi termasuk kembang ieu. Waduh, pakai luhur ieu. Kumaha ngalana aing. Naon ya? Coba ampunan. Wah, nu aya bela. Tah, ampunan. Neng, hilang kembangna. Wih, panuhun sing ieu si Nengna. Ya kemana ya? Tapi jeung baturan nu geblek sia teh eueuh yeuh. Wah, di bawah si Ujang nih maka doang na ieu. Kalunjak eta budak budak wae disukna dia. Wah, Ya, ya anjing barang aing. aing mau kembang we lah. Nah, kembang ieu lah. Terus kembangnya kumaha yeuh? Bisa sugan bae kana tas ta simpen. Aing haus tah. Sugan bae jadi. Ih neng gerah neng, gerimis neng, geus ngagedean. Ayo. Kayak gereng nanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo aku nu nyaut. Tanya ho ya nanya, kan unu nembalan sih. Assalamualaikum Neng Indri. Waalaikumsalam. Ih, pan aya Ujang.
Tadi asup. Ih, kan eta yang main sagala. Ih, Teh Indri. Ayo Neng asup Neng. Ya dia. Neng. Iya, Teh Indri kangen. Saat ku lihat kau tersenyum, begitu indah di mataku. Waduh, jangan-jangan si Monik bogoh kasih Ujang. Lalu anjing Neng lalu kerja. Ih, hampura. Harus ke radio. Di, dia aya di imah teh. Ke kamari mah Monik ke dia Iya, teteh karak balik nganterkeun si Munir kayak emak. Ih, emang parah gitu teh si Munir muriangna. Inte sih, manehna yang balik teh yang diurusan ku emak. Jadi dia mah ngurus lamun tetehna sibuk, manehna di jero bepan. Oh, gitunya. Karunya nya aman gitu mah si Munir. Ih, pan aing jadi dicuekin sih. Gara-gara tadi gitu labunya. Lah, balik bela. Neng, baliknya. Ih, nuhunnya geus dianterkeun. Oh, Neng, sama-sama. Iya, Neng, tadi nek naon gitu. Ieu teh aya titipan di Mang Juned. Ih, nuhunnya Neng ya. Heeh. Teteh ndek nanya, Neng kenal Ujang geus kebel gitu, kok kadeuna geus akrab. Itu teh ke kamari doang tah. Nuk dianterin ka dieu. Tetehna eueuh. Oh, ulah bogo ka Ujang lah, Ujang mah jelemana rada-rada. Ih, rada-rada kumaha? Rada kieu. Oh, Monik kuari ngontrak di mana? Masih di ditu teh nu heubeul tapi Monik hayang pindah. Pindah ke mana, Jing? Lain ditunggu senaheun. Atuh teu kurang naon sih, tapi di dieu kadangna rada adem gitu. Wah, pas nama resep kasih Ujang ieu. Atuh teu naon nu kontrak di dieu, geng. Engke lamun aya kontrakan kosong ke ku teteh diteangkeun, ke dikabaran. Oh, geus ge atuh teh. Neng dek balik. Geus sore. Nunya nih ya, ada di jalana. Jangan-jangan si Ujang bogohun ya kasih Monik. Kira aku lah si Monik gelis-gelis like aja pasti.